Tebak-tebakan kenaon kayak gini kegiatan anjing teh marah masing-masing kieu. Ibu lantai ucing sia ku aing. Aduh. Naon ieu wa? Ruas aing. Tebak-tebakan naon deh? Tebak-tebakan atuh. Naon we atuh buru? Nu aktivitas pisan ieu. Bana eta aing. Eta sia. Tebak-tebakan naon di cungur? Ampun sama. Ya. Oh iya sia. Ayo dah. Ayo wae, urang mah tinggal di bawah. Aing heula yo, ayeuna yo. Tara nebak usianya. Ya. Hidung koneng hejo. Naon tah? Sia jararawa buru. Naon ya eta? Aing dah next ton sia coba tanya. Nyawa lah aing pusing. Ah, eueuh nu kitu mah. Tebakan naon nu kitu? Lampu merah meureun. Salah. Taluknya sia kabehan. Yo, ku aing bejaan. Si Abut ngising dina jukut. Ya. Oh, kieu ayeuna aing ya. Emang moal eleh aing teh sia ya. Saya nebak we. Buung naon teu bisa hiber tah sia coba. Naon? Ah, wah, piraku burung-burung naon anu teu bisa hiber. Di mana-mana ge burung bisa hiber. Aku tuh bisa hiber. Meureun burung sayapna digegel ku wecang, meureun kekarak meureun tah. Eueuh. Buung naon coba? Ah, wah kono mah taluk aing lah. Buung apa tuh? Buung puyuh. Buung puyuh. Ih, buung puyuh. Buung puyuh. Ayeuna aing ye. Naon anu hideung nikmat amis. Yang mah teh nyarahos sih. Kopi. Anjing aing kuat teu kaingetan kana kopi. Teu tadi atuh nguleukeun kopi teh. Boleh kata aing langsung. Aing heula. Kenapa leungit? Ya tebak ya. Cilok-cilok naon anu empuk, anu emoy, anu legendaris. Cilok Mang Barnas. Tuh cilok na tuh, ayo urang hantam. Nah, iya ya anu dingaranan cilok legendaris teh. Inget baru tahun 2. Untuk para subscriber, lamun naik meuli cilok dijamin di dieu mah nikmat uhuy bari jeung moy rasana ge. Bujuan ge enak warna teh. Oke, lanjut. Angsewe nama kieu dak. Depan tadi kan hese heuh. Kan nama orang ieu we nya singkatan kepanjangan PSBB. Nanti teh sia. Atuna kieu PSBB Persatuan Bujur Badag. Ayo lah, ayo gaskeun. Boleh juga kan?
Siapa takut? PSBB, patah satu ibu juru bodoh. PSBB, Persatuan Sempak Bau Bagong. PSBB, beting sangsara berang balangsa. PSBB, pacar setia boleh banget. Boleh juga. 2,000 years later. Ini budak ke mana deh? Tadi opatan ini jadi duaan kia, iya. Kamana budak itu dua? Biasa paling ge awal mah nyangu sih teh. Oh, eta Tadi dia. poe mah teh nyangu paling mau sakit pala teh budak. Obel gitu. Nyangu sih mah. Mesti ini mah sih. No tuan ini dua ini apa sih? Ayo sih. Tebakan. Tebak-tebakan naon ya? Iya we tuh pantun. Boleh juga. Halnya jika acak tinggang batu, dia lagi dilegok. Acak-acak dina huntu, dia lagi dilebok sia. Ya enak aja. Itilipak, itilinong, itil budak ngagelemong. Eta sia, buka pikiran kadinya. Jangan sembung bawa goblok. Gak nyambung tolong. Naon sih teu nyambung anjing? Sia nu teu nyambung mah. Gimana teh aja pokoknya nyambung mah golok. Nggak nyambung anjing. Tanggurak mah. Nah tuh ceruk sia mah. Aing ye. Tataksiran ulu botak di sisiran. Mana aya bu botak di sisiran sama. Disaeun sama kita. Buah cangkudu, buah cau, buah manggis, buah pala. Aya buah salak eta nama-nama buah hayang sia. Ah, sia mah malah makin parah tolol tuh ceruk sia mah. Ya, aing gedengekeun. Ngocai kabi acut. Kokorobet karena cangcut.